billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qulal musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa nafa'ani bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Paslun utawi iki iku pasal ing dalem mertelaaken syurutul wudu'i utawi pira-pira syaratne wudu iku asyaratun 10. Al-islamu sawiji Islam wa tamyizu lan cedok wan niqa'u lan bersih anil haidi saking haid wan nifasi lan nipas wa amalan bersih saking barang yamna'u kang nyegah ya si emma usulal ma'i ing tumekane banyu ilal basyarati maring kulit wa ala yakuna lan yenta ora ono iku alal udwi ing atase anggahota opo ma barang yugayiru kang ngarobahaken yasima almaa ing banyu wal ilmu lan weruh bipardiyatihi kalawan pangkat kaparduan wudu wa alaya takidalan yenta ora nekadaken yasi wong pardon ing sawiji fardu min purudihi saking piro-piro pardune wudu sunnatan ing sunnat wal ma'ut tahuri lan banyu kang suci wa dukhulul waqti lan manjinge waktu wal mualatu lan nuli-nuli lidaimil hadasi kedawe wong kang langgeng hadas. Bismillahirrahmanirrahim. Salajengna dina ieu pasal Kiai Musannif bade ngajelaskeun nyaeta syarat-syaratna wudu. Cek di dieu ari syaratna wudu nyaeta asyaratun aya 10. Mana anu 10 teh al islamu kahiji jalma anu wuduna kedah Islam wa tamyizu sareng kadua jalma anu wuduna kedah tamyiz atanapi cedok. Sabab wudu ieu mangrupikeun ibadah badan lain karena darurat sedengkeun kafir jeung budak anu can tamyiz lain ahli pikeun ibadah. Salajengna waniqau nu katiluna syarat wudu teh kedah bersih jalma anu wuduna anil haidi tina haid wan nipasi sareng tina nipas. Jadi katilu kaopat nyaeta syaratna wuduna jalma teh kedah bersih tina haid sareng nipas. Wa amma yamna'u usulal ma'i ilal basyarati sareng kaopatna jalma anu wudu kedah bersih yamna'u tina perkara anu metak nyegah eta perkara teh nepina cai kana kulit. Jadi ulah aya jirim anu kandel anu metak ngahalangan kana nepina cai kana kulit seperti mana seperti dohirna mangsi atawa tintanya seperti sisit lauk jeung anu sanesna anu metak ngahalangan cai tembusna kana kulit.
salajengna wa alla yakuna kalimana kudu ulah buktos alal udwi dina anggahota wuduna teh aya perkara yugayyirul ma'a anu eta perkara teh metak ngarobahkeun kana cai ya. Anu metak ngarobahkeun kana cai dina anggahotana ulah aya perkara anu metak ngarobahkeun kana cai bari kalawan ngarobahkeun anu madorot nya seperti mana za'faron oge wal ilmu kagenepna kudunya si jalma anu wuduna kana fardu wudu nya kudunya yen eta wudu eta teh fardu sabab jalma anu hanteu nyaho kana kaparduan wudu nya atawa fardu na mandi adus mangka henteu bisa kana jazim dina niat gitu. Wa alla ya'taqida salajengna nomor ka 7na ulah nekadkeun jalma anu wudu kana fardu wudu tina pirang-pirang fardu wudu sunat. Jadi ulah ditekadkeun sunat. Naha kabeh ditekadkeun fardu atawa ditekadkeun dina wudu teh aya fardu jeung sunnah. Salajengna wal ma'ut tahuru jeung caina anu suci. Kadalapanana cai anu dipake wudu atawa dipake mandi na teh kudu cai anu suci turun nyucikeun atuhan teu sah. Wudu jeung mandi wajib ku cai anu mustamal artina cai anu geus dipake atawa cai anu barobah kacampuran barang anu suci atawa kacampuran ku cai mutanajis sapertos kitu. Sarajengna waduhulul waqti kasalapana syarat jalma anu wudu geus asup waktu nya. Jadi kasalapanana ieu ditambah pikeun anu langgeng hadas seperti anu kaluar getih tuluy-tuluy atawa beser ngumpul wae nya kudu geus manjing waktu nya. Lamun beberesih wuduna samemeh manjing waktu maka eta henteu sah sabab susucina susuci darurat sedengkeun memeh waktu eta henteu kaasup kana darurat. Jadi anu langgeng hadas maka wuduna kedah tos asup waktu. Wal mualatu salajengna kasapuluhna jalma anu wudu kedah tuluy-tuluy ieu lidaimil hadasi pikeun jalma anu langgeng hadas. Tuluy-tuluy antara pagawean wudu jeung antara wudu jeung salat nya. Anu langgeng hadas wajib wudu dina saban-saban fardu likulli fardin dawuhan Kangjeng Nabi nya ngandikakeun ka awewe anu ngadarah anu ngaluarkeun darah summa tawaddoi likulli sholatin tuluy anjeun kudu wudu pikeun saban-saban salat. Ieu riwayat Imam Al-Bukhari. Jadi syarat wudu aya 10. Hiji Islam, 2 tamyiz, katilu bersih tina haid jeung nifas, kaopatna bersih tina perkara anu metak nyegah eta perkara datangna cai kana kulit nepina cai kana kulit. Kemudian kalimana ulah buktos dina anggahota teh aya perkara dina anggahota wudu aya perkara anu metak ngarobahkeun kana cai. Kagenepna nyaho kana fardu wudu, katujuhna ulah nekadkeun kana fardu wudu
tina pirang-pirang farduna wudu teh sunat. Kadalapanana cayina cai anu suci, kasalapanana asup waktu pikeun jalma anu langgeng hadas. Jadi susuci atawa wuduna teh kudu geus asup waktu. Kasapuluhna tuluy-tuluy antara wudu jeung antara pagawean salat, pagawean wudu jeung antara wudu jeung salatna tuluy-tuluy pikeun jalma anu langgeng hadas. Sakumaha disebutkeun dina nadom Sundana. Dina wudu aya 10 syaratna, Islam eta syarat anu kahijina. Rejeung tamyiz eta syarat kaduana, suci tina haid jeung nifas katiluna. Opat ulah aya anu ngahalangan tepi cai kana kulit tah larangan. Anggota wuduhan teu dimeunangkeun aya barang anu metak ngarobahkeun kana cai anu dipake wuduna, nyaho kana fardu wudu kagenepna. Fardu wudu ulah arek ditekadkeun kana sunat caina kudu nyucikeun. Manjing waktu tuluy-tuluy 10na pikeun jalma langgeng hadas katiluna. Wallahu a'lam bishawab.